Sunda gerak hudang ulah reka bererangan gerak papak zaman anyar rempuk jukung sauyunan mangsana ki Sunda tandang silih asah silih asih teguh pancu silih asu ulah rek aing-aingan ulah ngan gugur jadi omongan prat gawekeun babarengan lalakonkeun ku hate nu darian mugia Gusti marengkeun hoyah urang Sunda gerak hudang ulah rega bererangan gerak papak zaman anyar rempuk jukung sauyunan mangsana ki Sunda tandang silih asah silih asih teguh pancu
Siang bener teh yang cek sorangan. Sok rajen kamamelangan mikiran diri pribadi, dimana jeung reka mana cenah hirup kudu urip. Waluya lahir jeung batin nyaho nu bener nu palsu, ngan hese neanganana sok inggih salah pamilih. Palang siang bener teh ngancek sorangan. Senang dimana ayana tingtring, dikotek tak di teangan, lain deui lamun diri tacan wani nalukeun tujuh nuluhung, wayahna dina maya ngarungkupan katumbiri anu aya di daya karang tangtungan. Angkehan karek rumangsang jauh keneh kana penting, padahal geus wayah asyar najan surya tacan lingsir. Lamun pareng datang penting sameme sariat layung kakara balilihan kaduhung gawengan ulin ngalong kewang terboga bawaan mulang. Angkehan karek mangsa jauh keneh kana penting, padahal geus wayah asyar najan surya tacan. Aya awewe zaman ayeuna ngaku awewe modern, berkarir penuh obsesi segala hayang siga lalaki. Cenah emansipasi utek na tengarti, bisnis perang penting, bisnis naon juga teh teuing, salaki na diimah na jaga tulang panto, anak diasuh cukup khusus terjeng bambu.
Hayang mobil mewah, gabelaan jadi runtah. Ngarepkeun bisa laki, cenah mah teu cukup wae. Emas berlian rencep, ngaku bati cenah bisnis. Padahal mah hadiah rupa bayawa. Awewe nu kitu lain awewe modern, tapi sapi daging benci tentukan jagal. Nganu emansipasi keluar tina aturan, montong ngelawan kodrat, bisi ngadon jadi bejat. Cenah emansipasi bari utek na tengarti, bisnis perang penting, bisnis naon duka teh teuing. Salaki na diimah na jaga tulang panto, anak diasuh cukup khusus terjeng babo. Hayang mobil mewah, gabelaan jadi runtah. Ngarepkeun bisa laki, cenah mah teu cukup wae. Emas berlian rencep, ngaku bati cenah bisnis. Padahal mah hadiah rupa bayawa. Awewe nu kitu lain awewe modern, tapi sapi daging benci tentukan jagal. Nganu emansipasi keluar tina aturan, montong ngelawan kodrat, bisi ngadon jadi bejat.